Teker libur teker sekolah ulin teh ka mana nyaeta ka kolam renang. Ka bosennya ari budak. Pentingna pas malam tahun baru urang babakaran heula jeung keluarga tercinta. Cari tanah yang suki-sukian ieu teh kunaon nya tiap malam tahun baru teh kudu kikieuan wae. Teh kudu sih rata-rata jelema kitu mun malam tahun baruan nyaeta babakaran. Resep we meuranan kumpul keluarga maksud nama besti di malam tahun baru nu meriah. Tapi urang mah resep nya di imah we kitu jeung keluarga ngumpul daripada ider-ideran keluar pada mararacet loba jelema lieur. Ieu teh napsuna we urang teh tiburang keneh geus segala disiapkeun nya segala diaya-ayakeun pas dina prakna masih ada lieur enak besti. Nyugumakeun barudak we ieu mah resep tu barudak mah mincrak jara roge. Suarag babakaran barudak mah jara roge we geuningan. Padahal mah minang da kikieuan teh nya besti tapi nah lamun momen tahun baru mah lebih resep lebih rame gitu. Lebih berkesan we kitu ngararobrol nepikeun ka tengah peuting tuh tingali. Asa beda kitu rasana teh. Geus bareres geus malam tahun baruan geus areungap geus barentet ayeuna urang bararobo cekengan isuk urang ameng ka kolam renang. Tuh kabenaran si waterboom na teh deket pisan ti imah Alo kali Lempang besti. Teu kudu ngongkos kitu jadi barudak oge meuni raeng. Udah di sini aja cenah. Hari barudak teh teu kaur nempot cai ningali cai teh kok siga ngadak-ngadak jadi lumba-lumba kitu tinggal luju ba. Di antep ke urang teh sing sawaregna ka itu babaseuhan besti. Geus wareg bameureun ke hararanya teu bari jeung hararese hanyat geuningan barudak mah nya lamun geus renang teh diajak balik teh araremung. Tuh panggih jeung nu wawuh geuningan alhamdulillah jadi dipangnuankeun kantong tuh besti. Nu nanyakeun ieu di mana? Ieu di Panghegar Waterboom besti. Tempatna di Mengger Girang. Tempatna pas dina jembatan Mengger pisan besti tuh tinggal diresep kolamna teh meuni loba coba bararesi di dieu mah teu meunang mekel dahareun nya besti. Kita dipariksaan heula besti lamun mekel dahareunna dicokot. Jadi lamun hayang dahareun mah meuli we di jero. Lamun cai nginum mah meunang mekel tapi kudu kana tumbler. Tumbler sorangan mau ti imah maksudna ulah mekel cai mineral siga minuman botol nu karitu ulah teu meunang besti. Empos ya barudak mun tinggal lalu jubar kieu hese hajat besti urang oge da resep sih sabenerna namanya ngan tiris. Tapi lamun anu hayang cai haneut mah oge aya di dieu teh besti. Ngan peda hari nu haneut mah kolamna leutik kitu rada pasesedap. Aya mainan pasir oge juga di pantai besti. Carita mah geus angkep geus hujan ieu terek balik besti urang teh tiung pohongan bawah hiji itu tingali di tiung anuk balik nage. Untung deketnya ieu urang geus siga nu diusir we tingali di tiung anuk saja jalan.